Ya Rasulullah salamun alik. Aya kecinta di luar cinta Allah ialah hijab 70.000 hijab anu kudu diomean ku urang mun urang hayang bersih hayang bersih 70 hijab 70.000 Allah dimimitian ku imam ku Tuan Syekh Abdul Qadir mulai kiruh jismani sodar ieu kolbu aya kolbu urang lamun di ilmu thariqah nu kamari muktamar di Gus Dur baheula Meranggen nu kamari di Habib Lutfi di Pekalongan digambar di kamari Habib Lutfi digambar gambar aya lamun nu milu kamari muktamar khusus baroga ta gambar eta baroga lain iya sia mah ngan milu doang nyatu di ditu milu mah milu di itu di hotel. Wow, nyara ratu, nyawa kaler kidul. Aduh, aya gambar. Sodar ke bagian dalam kolbu, ke bagian dalam dari fuad, ke bagian dalam desir. Para pengomentar Syekh Aziz Maroko, Syekh Aziz Amerika, termasuk itu non ngaranna itu Afrika Selatan, Wideng, terus dan lain-lain sebagainya. Tuh. Bagian sodar lamun can selesai kemenang langsung ka kolbu. Lamun bagian kolbu can selesai kemenang ka fuad. Percuma. Memantak ayeuna ijazah thariqah langsung beat, geus beat sebulan kemudian naik. Sebulan kemudian langsung gitu khotam. Masya Allah aju mencet embe masa thariqah kos gitu lain urusan ruhani thariqah ruh jismani ruh rohani ruh sultani ruh kitu kudsi. Lamun urang encan datang ka ruh kudsi urang manusia biasa kene masih kene biasa can bisa berat can bisa mulai kuari ruh jismani eta ge di ruh jismani urang teh capek dumantak Kangjeng Nabi nyarita ayeuna urang selesai nalaksanakeun jihadul asghar menuju jihadul akbar. Sahabat kaget kabeh, ya Rasulullah. Tenaga geus beak. Panah masih keneh bobolokot. Kemudian tameng-tameng geus lesu. Berserakan sahabat anu meninggal dunia di kandas harta dianggap jihadul asghar urang kuari menuju jihadul akbar wa ma huwa naon jihadul akbar Kanjeng Nabi wa huwa jihadun nafsi
Jihadul akbar adalah jihadun nafs. Kunaon itu perang disebut jihadul asgor? Aya waktu seminggu, sebulan. Jihadun nafsi datang ke muralang, datang ke dikubur. Iyalah jihadul akbar. Sok, masya Allah. Lantaran urang teh roh diasupkeun ka awak, dilimpudan awak teh ku nabati jeung ma'iyah merangan eta bae eta heula ulah beuki dahar, ulah beuki nginum tah sakitu bae heulana. Pan ieu mah keur ngaji ge dahar. Ya Allah ya Rabb. Sakira hayu eta bagian awal sodar. Puasaan kurang, puasa masih kene riyadhah ngaranna ge geus lain puasa riyadhah. Ngajar nafsu. Teu meunang langsung ka qalbu. Eta bae heula bagian awal ruh jisman. Sok mimiti meureunanan urang merangan teh nyaeutikeun dahar. Geus urang beurang malah teh kudu dahar peuting basa daek-daek. Atuh pada bae kumaha euy. Mengkonon sirawa. Alah iya. Wis puasa ditimbang wede. Nambah ge ku timbangane. Sederenge puasa mah iku 50 kilo. Widih wis puasa ana sekintal. Emang konon sih. Iya, sok. Endek mangga. Siap henteu norekat lain zikir. Ai zikir naon? Zikir majang ngabenturan gelbu. Dibenturan. Kumaha dibenturan aya nur ilahi. Kurang make napas ya. Teu kanyawan kan secara zahir mah kitu. Padahal eta dina bahasa la ilaha illallah dibarengkeun jeung napas model kos kitu aya energi anu hese dicaritakeun. Narik napas aya energi buang ka dieu. Lamun urang dibukakeun hijab urang sieun bakal. Ku cara model kos kitu. Mendak etalah jangan benturan. Oh, berarti zikirna laksanakeun ieu na riyadhah. Sok mulai urang riyadhah. Supaya ulah beuki dahar kumaha. Wah, diet. Urang make PCO. PCO mah tau mah tuh Inggris tau mah. PAC. PAC mah tau mah cabang. Aduh tau mah PKB. Dengan berbagai nu mantak diit ieu kunaon? Hayang ramping. Moal wusul ilallah paling karamping. Sia nu mantak ngurangan dahar kunaon? Ieu ulah sesek teuing napas moal wusul ilallah paling sehat. Sia nu mantak ngurangan dahar kunaon? Timbangan we berat teuing asana teu ngarenaheun moal ka Allah tah mah. Ulah aya tujuan-tujuan luar daripada Allah. Hiji be Allah. Masya Allah. Berarti kan kudu boga guru. Besi salah niat. Besi salah niat. Lempeg Allah. Enggak. Sok eta bae heula. Mangga. Berarti urang kakarak datang ka urusan maiyah jeung nabatiyah. Sabaraha bulan sabaraha taun guru anu nalingakeun. Ieu mun hayang nyaho tentang toriko. Ulah sabaraha. Aduh cenah kieu atuh moal atuh sia mah endek ieu moal ditarima ieu. Potongan sebelu gitu mah tuh. Ye, kiai kula hayang datang ka Allah. Nyebrang sia, mun teu ti gujubar sia. Sok mulai. Ah, mangga. Mulai ya. Penting mau tidak mau orang kudu hudang. Zikir.
Siapa biasa kena handap hudang ge. Waduh, alhamdulillah cenah kiai hasil hudang kunaon? Reuneuh deui. Sama lain ka Allah siapa? Reuneuh. Lain sabulan 2 bulan. Tah mulai urang ya Allah. Pentalah ka Gusti Allah. A'tini ma'rifataka wa mahabbataka. A'tini ma'rifataka wa mahabbat. Ulah loba 3 doa dina ilmu thariqah mah ulah. Allahumma aftah li futuhal arifin titik. Ulah loba teu meunang. Lamun ngadoa panjang dicarekan ku guru thariqah teu meunang. Wow, hizib nasor dibaca, ripai dibaca, hizib syafi'i dibaca. Emang aya wallahu alam lah. Gariung datang ke masyarakat di sini. Azana robana ya di dieu mah, robana ya. Encan robana keneh bae. Po naik deui aya nu neuk nimpah make jeruk kiai. Salah lain dengan lain make kolbu ngadoana. Itu menang kalau di zaman Kangjeng Nabi doa daun dimaksud sih gitu. Nah, terus. Ya tahunan berarti kan di dia bae ge. Eta kakarak ge urusanana ma'iyah jeung nabatiyah. Lantaran orang menta ka Gusti Allah kesungguhan urang teh kan diperhatikan ku Gusti Allah. Ternyata sia bener horeganan. Ya lain sebulan 2 bulan, setahunan. Berek Allah. Tep. Menyikapi makanan biasa bae. Hari aya atuh jeung perlu didahar, aya ulah atuh neangan. Ngaranna embe gembel teman. Henteu, biasa bae. Henteu pernah memperhitungkeun makanan di ka mamana ge. Henteu pernah riweuh ku soal inuman ke ka mamana ge. Kumaha prakna bae satungtung urang hirup rizki nu bakal nyamperkeun ka urang. Lain urang anu neangan rizki sebab geus dicatet ku Gusti Allah di Lauhil Mahfuz. Poe ieu bakal ngadahar naon, isuk bakal ngadahar naon, di mana dan lain sebagainya. Cicing bae oge geus aya tulisanana. Yakinkeun eta. Mulai urang. Bray. Lapar. Lantaran urang nangalep kuat beat ka Allah pasti moal aya nu paeh ku sebab gering moal aya nu paeh sebab lapar paeh ajal titik. Nah mulai urang kayakinan itu kan dek ngadatankeun yakin dek ngadatankeun yakin itu ilmu yakin ainul yakin hakul yakin. Terakhir isbatul yakin istiqomah. Nah eueuh tah isbatul yakin nang rasa terus urang teh terus lantaran atuh ieu dahareun inuman teh pagulidag. Bahasa Uni Soviet teh pagulidag. Loba ya otomatis orang kan mawas diri aing atuh malah atuh moal pati engkeuy-engkeuyan teuing bisi kaganggu mengasihkan diri otomatis ayana uzlah boga tujuan dekat Allah dengan sendirinya nyana mengasingkan diri di kamar bae di kamar disiap-siapkeun makanan minuman atuh sarua jeung blon tah nah mulaian kan dibereng ke gua Allah biasa bae makanan minuman biasa bae artinya biasa bae henteu aya hayal-hayal teu aya hayal kumaha prak berarti geus lulus hiji dahar mah dahar nginum mah nginum ngan teu nyongsrong jeung teu dihayal jeung kudu jeung sabar hadaran teu kumaha prakna jeung di kumaha butuhna kudu wala tansa nasibaka minad dunya awak kudu diurus ngan pengurusanana terabaikan waktu kumaha butuh henteu dihuyal dihayal dihuyang dihante
kumaha Allah ngatur bae. Nah, mulai lulus tah. Kuari hewani, ruhna ruh hewani. Dina sodar kene awal sodar. Di urang kan aya hewani. Kemenang neuleuh nu nyingkah. Haju bae. Teng teng teng. Atuh, teh urang neuleuh susu rada muka. Menang neuleuh nu eplok cendol. Aduh. Nah, ieu lah. Beuki sia we naek anom. Mulai kurang di perangan. Eta tah merangan eta sesele. Bisa sabaraha bulan sabaraha tahun tah merangan eta. Ji Kiai emang kudu di perangan datang ke ulah hayang pan Kangjeng Nabi tuh saya juga Kangjeng Nabi besok bener Kangjeng Nabi boga 9 engke ya Kangjeng Nabi melain timbul ti nafsu birahi sorangan nang perintah Allah ulah disangka Kangjeng Nabi kawin ka Siti Saudah nang kahayang Siti Aisyah nang kahayang henteu perintah Allah sok urang ge menang perintah Allah mah gae. Atuh urang bebeja kanu kolot. Ieu saya pemajikan. Ku kawin perintah Allah. Aduh mulai geus tah tsunami datang. Ya tsunami Allah ya. Nah ieu merangani boro-boro hayang kawin deui pugunu aya ge supaya ulah moal terkendali ke Allah lamun karesep eta aya kana dahar jeung nginum kuari geus henteu pake kuari geus alhamdulillah kumaha harapna lain goreng jeung bagusna tetapi kumaha harapna ulah milih nu jore marang ditanya kunaon sia make nu jore abeh pajar wali kan teu beres kunaon sia make nu bagus nurutan kiai-kiai teu beres keluar tidak aturan kumaha harapna ieu nutupan aurat piluh ku adab ka Gusti Allah geus be terlupakan heulanan awal perjalanan seperti itu moal aya nu teu kitu moal aya mun teu kitu moal usul wajen tasbihna sok gua ada peureup moal awal perjalanan mentek endek moal lain lalagaan jeung lain lalaworan ieu mah permasalahanna seperti eta terus dengan kesungguhan Allah mereng ja biasa bae neula awewe biasa bae nu jore nu bagus nu dideleuna hamba Allah nu ngora nu kolot nu dideleuna hamba Allah urang kuari kan dedelan make nafsu oh ieu mah geulis oh ieu mah goreng tapi lamun make nurani lain lamun make ruh insani lain lamun make kolbu lain ulah make fuad make kolbu bae heula bakal da deudeuh bae ka sasaha ge sebab ieu hamba Allah sakumaha Allah mere kafir ka musyrik ka munafik atuh kumaha urang ge takhallaqu bi akhlaqillah sok kira mulai diberda ku Allah bakal sesuai jeung aturan haju guru bakal nyahueun si eta geus teu pati resep kana duhar dahar teu pati resep kana unam inum teu pati resep kana urusan awewe nyaho 100% nyaho di mana nyahona aya sinar jelema lamun teresep kana dahar jeung nginum kan dibere nyaho ieu lah nu bakal timbul sinar eta kan perjalanannya na baheula urut lamun geus teresep maksudna ke urusan ka awewe bakalna timbulna sinar eta geus teu kudu ngomong jelema di hareupeun wali mah geus gadele oh ieu geus karesep ieu jelema ieu geus karesep ieu kudu bakal grogol ieu mah ieu moal kacolongan aya tanda
Sanajan urang bebeja bege torikohanu di deule kunyana. Ya paling ngan loba omong ya tumuhun bae. Ngan kanyahoan. Kanyahoan jelema mun geus teu resep dahar teresep gini maksudnya teresep dahar mah nginum dahar biasa. Awakna geus stabil, cuman di kolbuna kosong urusan eta nu aya Allah lain geus sinar. Urut riadohnya anak kadinya kuari mah kan ngalanjutkeun. Perjalananna geus lewat. Nah, kuari kawe sarua. Biasa kawe atuh biasa. Nyana ge biasa. Ka pamajikanna biasa Noel, biasa nangkep biasa. Sia masuk seuri heran aing. Ngan lain deui sebab nyana mah sesuai jeung perintah. Emang aing teu sesuai? Henteu sia mah. Kom bisa henteu sebab ente mah nu kaluar hewanina. Hewanina. Ari ieu mah nu kaluar teh insanina. Beda tuh. Jima nu ieu mah hewani, nu ieu mah insani, bakal beda. Nah, kok bisa atuh kadeulina mah kitu-kitu bae paparahuan sarua. Apa? Ngan anu ieu mah timbulna ti hewani, nu ieu mah timbulna ti insani. Lain. Nah, ieu kan urang keur diolah. Tah, geus mulai ya. Lamun makanan jeung minuman geus henteu terhayalkan, pakaian geus teu terhayalkan, kendaraan geus teu terhayalkan, wanita geus teu terhayalkan, yakni urusan ma'iyah percayaan, urusan nabatiyah pertumbuhan, urusan hewaniyah perhewanan geus eueuh di hate. Bakal muka ta ieu sodarta muka ta bret aya kolbu di jerona di jero kolbu aya sinar lepas ta sodarta nu tadi nu timbul ku ari sinar kolbu sinaran kolbu ta tapi eta sinar kakara ge metetet karek timbul leut karak bahan diurus kegedean teh diurus pareum nah kuari urus mangga melalui lelembutan aya latifatul qalbi di dieu aya latifatul ruh di dieu aya latifatul sir di dieu aya latifatul khafi di dieu aya latifatul akhbar kadi aya latifatul nafsi ti handap kaluhur aya latifatul qalb. Nah latifatul qalb nu tadi kuari latifatul qalbi di dieu ieu adalah latifatul qalbi handapeun susu kiri dua jari latifatul qalbi nafsul lawamah eta al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al ghadab piceunan ku sia. Ayo tak eta bagianna lamun urang geus bisa mulayan sebulan 2 bulan setahun 2 tahun bisa urang sinar ngagedean lah naik urang latifatur ruh di dieu nafsul lawamah as-sakhawah al-qanaah al-hilmu at-tawadu as-sabr di dieu lah urang dipupu ngagedean encan ai gede jasa mah mulai sinaran kolbu terus naik urang nu ngolah atas bimbingan guru nyaho si eta bisaeun tadi dinya si eta teu bisaeun di dinya guru nyaho mursyid ngaran si eta di dinya seseleh lamun teu bisa-bisa bae ka dipanggil ku guru tadi sia tadi aya naon sia bisa-bisa sia naik di dinya kanyawan oh ja kudu kumaha bere ke carana guru mursyid kudu siap mere cara iya nah dibantu kan ku guru dipantau lain sakadar zikir aja dilepaskeun kos momonon segala kapendopo ahli toriko heraning mah emang teu meunang atuh meunang jang sia mah
Ajo emang orang tuh menang. Sogar yang itu sih. Ulai. Nah, bisa. Sanajan kakarak 50% geus kanyaon tak ku guru. Sinar aya. Ces. Kolbu sinar kolbu geus lain deui jeung nu tadi. Lain deui teh sinar kolbu mah. Ti jauh keneh murid geus kadeuleu ku guru. Jadi ya budak. Lamun melak tangkal sirungan jadi. Kumu haju kembangan jadi. Wah. Naon gitu rembai buluna. Buah jagong teman. Kajawan. Jadi geus kudu hese ku guru emang teu kajawan. Oh jadi budak. Nu mantak teu ditaek-taekeun ge ku guru teh. Atuh sakikituna bae jalan di tempat. Jalan di tempat atuh sama kos kitu mah. Lamun teu jalan di tempat bukan nyawa. Nyawan. Ayalah sinar. Lewat tina 50% tidinya salat bakal ngeunaheun dijamin 100% geus mulai ngeunaheun salat. Sebab naon? Geus pikiran dahar, pikiran nginum, pikiran pake kendaraan geus aya, pikiran wanita geus aya. Andai kata urang keur salat di sisi aya anu liwat atuh biasa bae. Moal di deuleu moal. Fokus mulai kefokusan teh tidinya. Tah. Hayang bae tah geus kos kitu mah tah, hayang bae tah. Maca zikir teh dibere hayang embung eureun, wajen ku kumaha ge. Geus hayang bae. Nu mawa hayang sinar kolbu. Dibere hayang bae. Keur lempang, keur diuk, keur di mobil, keur dibere hayang bae tah ku Allah atuh geus hese tah mah kos kitu mah. Deuk nyekel tas bae deuk henteu dibere hayang bae kumaha atuh. Geus bae nyana gonta-gantinya na ka sholawat, ka zikir, ka Quran, ka geus embung eureun, kolbuna geus hirup. Kolbuna geus hirup. Terus teh mulai tah ku Gusti Allah dibere rasa nikmat salat, ngeunaheun salat. Geus lamun dibere ngeunaheun salat atuh geus hayang salat bae. Hayang salat bae cenah mah. Geus subuh ge jam 7 hayu bae. Udah sok kasinggung ngaji pendia tuh biasa bae sih. Atuh eta mah istiqomahan bae terus. Iya perjalanan thariqah teh kos gitu. Nah, encan lanjut deh, encan datang ka Ruhil Quds angel keneh. Tah, rasakeun ku ente. Bayangkeun tah perjuangan nu tadi. Ulah waka Ruhul Qudsi qaddasallahu sirrahul aziz kuddisa sirru ulah waka kadinya eta beta datang ke setengah kolbu. Setengah kolbu perjuangan datang ka mana? Endeu kumaha? Nu mantak urang maju embung zikir encan sinar tina kolbuna. Can sinar urang mah ku nafsu aya zikir ngariung. Boy ngariung dinu sugih. Angel zikir mah ngadoan lagi. Ditanya segurasi panjang amat, abeh gede amplopna. Seperti eta bae kajen kuku bahagia lumun teu sinaran. Dek dibayangkeun ukur ya Allah ieu jihadul akbar. Jihadul akbar. Carang jelemana nu bisa. Carang jelemana nu bisa bayangkeun eta mah karang kabayangkeun jaheuh. Jih penting kudu hudang mandi urang bebersih samemeh ngabersihan kolbu bersihan heula awak tina rupa-rupa kokotor zahir heula beres karak urang mulai batin ka Gusti Allah teh diuk simpul setelah urang salat perang jeung tunduhna ge setengah eug perang jeung tunduhna setengah eug jihadul akbar. Ayo coba deuk saha encan isukna aya pagawean. Aduh aing lamun henteu almun beuting hudang itu isu kumaha. Atuh jauh lah maka jadi wali. Sebagus mengkol lain deuk ka Allah kasih eta. Aduh cada pagawean mana budak kamari teh ngumbahan karung can beres. Geus ulah ngomong-ngomong torekat kos kitu mah atuh. Maningan ngubrus ka sumur bae.
Teu kumaha sia. Sia henteu dibebaskeun ku aing. Tuh kumaha ieu tah jihadul akbar. Ulah neuleuh Habib Lutfi ayeuna ulah neuleuh Gus Dur ayeuna leuleuweunganana emang kumaha. Numantak abuya cidahu aju cicing bae. Baheula nama aja biasa. Surah-surah ngaji ka harti kebelah jihadul akbar. Masyaallah. Wah rese. Nah, ai eta Ki Abdul Halim tasbih naragak di rel kereta api kiu 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 henteu bisa lanjut ulah neuleuh kituna leuleuweunganana. Ari eta Syekh Asnawi nu mantak urang di zarahan kumaha? Atupan nya mah babarengan tah jeung Mbah Muhyiddin parung sapi. Kapanggih di dinya tah di Sabi di Syekh Maghribi. Syekh Asnawina naik kuda di dieu ke Banten ka dieu. Wallahu alam kuda naon. Tuh, Mbah Muhyiddin ka dinya naik uncal ti ditu ti Kebon Raya. Cet ngobrol barinya jol bae Syekh Maghribi naik mau. Nek kumaha coba eta ulah neuleuh kituna leuleuweunganana. Tuh nyaho siga tapak. Nyaho nya lagi. Aduh. Nu mantak nyaho naon? Nyana pernah tapa. Pernah beneran, lain lalagan kula mah serius. Napaan ge, napaan pelet. Nafsu teh pokos gitu. Ulah dianggap toriko. Besi sok bangga ku toriko dia jelema ngomong anak toriko anu tes urang geus datang ka mana sia toreka bari jak rantai urang rantai sia kuy segala torekat segala naon sia ye geus da jadi karak nyarambung pada di dunia eta pada polisi jeung polisi mun kapanggih atuh sarua bae nya geplak. Wah, kenapa? Sama-sama cepak kita. Sarua. Atuh Ki Pudoli sarua jeung Habib Nopal. Wah, sama-sama cari amplop. Atuh nya ge sarua. Atuh sarua nya ge. Tah idolohi da di dinya, tuh di dinya bae. Haji Pendi kapanggih jeung Haji Obang orang Bandung. Kula ge kaget. Urang kulat. Wah, horenganan sama-sama karung bolong. Nah iya ge sarua geus datang ka dinya akur tanyana. Di luar negeri di dalam negeri akur sebab eta duniana di dinya geus teu kudu dicaritakeun eta akur. Geus seperti eta perjalananana pahit perjalananna terjal sakumaha tadi ulah waka diteruskeun bayangkeun nu tadi bae. Bayangkeun nu tadi. Masya Allah puasa geus lain cerita puasa biasa. Lain cerita puasa biasa penting lain masalah teu dahar, teu nginum, dahareun lain. Babacaan dan lain ieu mah eta tah ngarenungkeun ulah resep merangan eta. Masya Allah dina maiyah. Cenah pan Habib Lutfi ku ari dahar gini udah sok aju ngomong gitu siapa heran aing mah. Biasa gua Gus Dur dahar gitu. Aju kumaha tuh? Teu kumaha. Kau bisa juga sih. Engke ge beda geus jadi makan lain ku nafsu. Kan geus dipicana nafsu da. Terus aya ulah nafsu aya. Ngan setiap aya ngaulang istighfar langsung. Aya nu mantak jadul akbar madatang ka maot ge. Engke ge aya deui tek ketika aya deui langsung merenung. Nu mantak loba seorang Zahid keur dahar karek setengah eureun ulah kaget. Aya sesuatu di dirina aduh eureun. Padahal hayang keneh. Teguran batin. Nafsu ye. Eureun nya. Eta seperti kos kitu urang teu ngarti. Kok kakarak ge sacomot-comot padahal mah kadeuleu lapar. Tapi kok eureun. Ya saya nyaritakeun ada urusan dirina tah. Nah. Haji Pendi misalnya.
tengah jalan dibuka pakaian anak ganti ulah kaget. Berarti kan ayah dorongan di batin. Emang kunaon baseuh pakaianna. Kehujanan. Jadi ganti. Teman nafsu kene eta pokos gitu mah. Ganti tinu baseuh hayang kanu garing. Hawa nafsu. Seperti itu perjalanan Toriko kakarak sodar. Encan ka kolbu naik ka Fuad leuwih parah deui Fuad. Mantak diatur babacaan nage ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Di samping perjuangan nu awal babacaan la ilaha illallah. Mungkin nu kadua babacaan Allah sesuai jeung detak jantung. Hati-hati disesuaikan. Mungkin naik hu geus aya di Fuad. Eta geus lain deui. Engke hu Allah